Karena si pasarna teh tutup, jadi otomatis si warungna teh tarutup. Bingung ya bade masak naon warung tarutup mah nya. Ada di bumi teh nya masih aya basreng sareng toge sareng pokcoy urang goreng we di seblak keringkeun. Tah geuningan ieu si basona tinggal hiji urang teuk-teukan heula ieu si basona. Lumayan we lah jadi anak bawang si basona mah. Saentosna nyiksikan baso urang nyiksikan si basreng. Basrengna oge ieu ngan hiji-hijina ieu basreng bodasna. Tah ditambah ayeuna basreng hideung untung basreng hideungna mah tinggal 4 biji. Cenah urang ngagoreng heula si basrengna sina rada garing. Biasa ye tagenkeun si katel mungil. Ieu urang lebet-lebetkeun nya si basrengna urang goreng sampeikeun ka garing supaya henteu bau teuing ikanna. Geuningan si toge sareng si pokcoyna teh nya mung sakieu tapi lumayan we jadi pelengkap. Aya sayur-sayuranana kitu tah nya. Ieu si basrengna atos garing urang sisihkeun heula kana serok, urang lebetkeun heula kana mangkok, urang hurungkeun heula si komporna ieu si minyakna atos disaatkeun sakedik nya. Ieu tambahan bumbu seblakna, kocek-kocek heula ieu sakedap supaya nya nambah merata sareng urang daun jerukan meh wangi. Cek kocek deui ieu meh menyatu nya tambahan penyedap rasa sareng gula bodas. Kocek-kocek deui nya supaya teu guruntulan. Tah ayeuna urang lebetkeun si basrengna dikocek-kocek deui. Teras tos basrengna merata sareng bumbuna lebetkeun si sayuran toge sareng si pokcoyna teh. Ieu rasana teh atos pas urang lebetkeun wae nya kana mangkok. Sakieu bunda kekengingan teh samangkok lumayan we nya hayu urang taruang.